dengan di dia. Iya Latifah tadi tos di dia, ngantosan Latifah ngilani. Nya atuh Latifah tadi tos nyusul heula. Oh ya soal menilila emang nyusul naon sih? Nyusul boe. Itu dah tuh si Latifah mah da teureui wae ih. Dan nyusul baju atuh Akila. Ditanya teh sok kitu aya Latifah mah. Udah maaf atuh Akila. Kita satu berang amal di ditu yuk. Astagfirullah, ya budak malah sare di dia. Naon atuh pa ngaganggu wae kanikmatan Atif. Mana mah budak-budak geus jadi pangedulan. Segala-gala ulah arek naon. Arek naon. Tuh adonan geus siap, mana si Latifah? Pa si Latifah mah pangedulan mau jauh tina ulin. Teang. Tuh adonan geus siap tempur. Edarkeuneun. Naon eta? Biasa Pak, jeung es bonbon. Es bonbon we. Pugu isu ge wajib, beak satoples teu ngagehan. Atuh Pak, da teh lapar. Bapak mah nyangu teh. Jelas dengan kurang cai. Da eta mah kurang cai. Da sanggup kamari eta mah jang para benjapati. Palingan ngah gar Pak jiga aron. Maneh mah ngalah curat sangu. Dahareun wae. Tang tuh. Siap Pak. Duh, kacamata mana euy? Duh, Atif kacamata mah kurang tampan. Ragon. Kira atuh maneh terek endogan. Geus puguh layar mah geus beak sakintal, jang memuluk maneh. Aduh, kumaha euy? Si bapak sin cari kanan Atif. Cik, maneh teh sing peka. Ngendog-ngendog atuh dua, memperpanjang keturunan. Dragon. Si bapak kananya kendog si Dragon. Nyamal aya tapak, nanda unggal isuk diceplok ku Atif. Ayo Dragon, kurang ngampih. Dundungan maneh, arek ngalanjutkeun ngopi. Maneh OTW ngendog. Wah, teberes ya masih Latifah. Lain mangidar karena kakak ulin. Udah dibubarkan ieu mah. Tadi malam Pak, ayo macam mana? Aduh, ayang Akila meningin herang gitu. Aduh, ieu mah pasti dicarekan. Latifah, balik mana teh kakak ulin dan mangidar. Kela weh. Balik ayeuna buruan. Bapak tunggu dagon. Akila, Latifah wina. Tak gitu, namjung balik dia lah. Yang Akila. Antosan di dia orang mejeng heula jeung Alatif 2A. Ih. Lagi pantasan. Malah kakak ngilu baralik deh. Haus euy. Mbak, ai gula teh di mana? Neng hoyong ngadambel teh manis.
Tuh di lemari aya jerona wadahna tulisanna Uyah. Har ari emak wadah gula make di tulisan Uyah. Mah teu kapanggih ku sireum. Ih mama sarua jeung bapak kreatif. Emang kreatif naon bapak? Eta we nomor Teh Fitri di arana Mang Jamal. Hah? Nyaho di mana emang? Pan neng anu nyimpen da bapak mah teu bisa nyimpen nomor. Palingan Facebook jeung WA emak di blog. Ah entos heula ah mak. Akila bade ngadamel heula teh manis. Geus neng, tong waranyeun teh manis pangmelikeun latarasi emak. Ya mama nyantos satu dia. Awasnya ulah tuluy ulin rek dipake masak. Nya mak. Gorengan. Teh, pesen gorengan. Pokoknya sok yang juga. Gorengan. Nyi gorengan nyi. Teh, hari ieu naon? Eta teh risol jang. Oh, risol. Gening teu as kieu kos beusi. Neng amoal sios ya teh, gorengan teh tereuas. Mak da dicara bakana hungkul aya beli henteu. Nek meuli moal. Moal teh ah beuy kieu. Meuni kan ieu ieu teh meuni baraleuy kieu buatan saha ieu teh Latifah? Ayo we ngadon diuyap-uyap. Ah moal tulus mane mah teu sabaran kitu dagang teh. Moal tulus moal jadi ah. Ngomong itu bukan duit mah. Kitu nu dagang teh mane mah Latifah teu sabaran ye. Ih, naon atuh ya nu bau teh? Ih, ternyata iya nu bau teh. Ih. Ih. Akila terus di mana? Latifah terus di warung. Latifah terus jualan. Nya Akila terus jualan. Amang yuk. Kumanya? Nyantu saya. Latifah terus sama dirinya. Oh nya. Mak. Naon? Mana tarasi teh marek nyamel? Iya tadi teh tarasina dipicen ku Akila emak. Kunaon make dipicen emak ngadagoan? Kada luar sa mak, tarasina bau. Lain bawa ka dia urang pandian ku emak. Hah? Emang biasa? Tuh da neng masuk arah-arane. Di dituna tarasi mah geus bau. Ya maaf atuh emak, da Akila mah teu apal. Sig ka warung deui meser deui. Nam. Ya mama, Akila bade ameng si Latifah tos ngatosan di payun. Hei, tunggu ka ameng, tugas sekolah heula bereskeun. Nya maknya. Ampun, inung-inung kaneh we anu meulina mah. Ngan salahan we kita balanya teh. Kamari kita meuli sampo pentin, ayo kalah meuli masako jeung pecin. Aku arek dianggir ku bumbu dapur, siga nu rek mes moal lauk we. Akila, ari ieu gambar naon? Iya teh, keur ngagambar lauk hiu. Oh, ari laukna mana? Iya di dia di juru cai. Oh, heueuh nya. Aya buayaan teu. Pokona mah sabang sanding satu nu aya di laut aya di dieu. Oh, kitu nya. Ya Akila pinter. Apa urang nu bodoh? Ari ieu pelajaran naon? Iya teh, pelajaran PPKN. Mana coba Nina? Sebutkan salah satu lagu tradisional yang berbahasa Jawa dengan IWAPY. Nyantos naon atuh? Kan IWAPY berbahasa Jawa. Ya, lagu tradisional Jawa mah lain IWAPY, tapi lain Serwangi. Hah? Eta mah lagu film Juri Ketul Latifah.
bersambung heula Messi ke sinetron sing cara lagernya dulur hatur nuhun. Kamera roll action. Regep haman hen alaram ke amra kabaras jeuna muke arabetkeun. Kamera action. Latifah meser. Siap. Kamera. Siap, kamera roll action. Bicara rabakan Ngomongna teh geunah. oh bicara rabakan hungkul arebar linteuh. Roll action. Yayang Akila Boleh sok kamera roll action. Yayang Akila Ya, roll action. Minta reski ieu teh.